Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palamitra wilujeng tepang Dewi sareng Mang Agustin. Mugi sadayana aya dina hibar kawilujengan, diparinan. Sehat berkah tur arageung milik, pikeun ngolah kahirupan. Satumtum urang masih gumelar di alam dunia. Anu saur babasan mah teu lila urang hirup teh, ku kituna Mang Agustin titip ka palamitra sadaya. Ulah ngantun keun solat, daa solat mah teu. Lilangan ukur nepi ka maot, tos maot mah paratos eureun. Teu gaduh dewi kawajiban solat. Duh. Hapunten, ngalantur Mang Agustin mah seueur banyol. Hayu bilih nyangkolong kana waktos. Palamitra anu dipihormat dina denget ayuna simkuring Mang Agustin masih medar dongeng dina carios, si Geot, Yasana, Kang Heri Supriyadi. Pihatur reubu nuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share, channel Dongeng Mang Agustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Sareng mugia katampi ku sadaya kadang wargi, sok sanaos sieu carios Sunda buhun. Mangga nyangga keun. Si Geot bagian ke-82. Yot. Naha jadi manusa, Yot. Kaheran jeung karuas atrapisan di paroman si Suta. Enya, dari sabenerna maah indung jeung bapa maneh teh bangsa manusa, ngan pedah keunaku supata, alatan bahi ulana muja ka abang sabuta. Kitanggul sewu guragiru mangnembalan keun. Bener eta teh. Sanggeus unggeuk heula, barabat weh kitanggul sewu nyarita keun ngeunaan ka sang tukang kulawargana si Suta. Teuing langsung ti si ujatna, atawa teuing nampa bejati Prabu Purwita pangna eta aki-aki nyahoeun kana perkara kulawargana si Suta teh.
Ari Sigeot anu memang geus apaleun kana jujutanana, tibang unggut-unggutan bae mangsa Kitanggul Sewu keur cacarita teh. Tah, kitu. Tapi, nu enggeus maah enggeus wi teu kudu dipikiran teuing, da ari perkara maot maah geus ditangtukeun waktu jeung nu jadi musababna. Omat Dewi, kasalahan anu samodel kitu teh ulah nepi ka akatincak Dewi kumaneh, sabab Allah maah kacida benduna ka anu milampah musyrik teh. Kitanggul Sewu mungkas carita anana. Teu kudu nalangsa teuingku perkara geus areweuhna kolot maneh Dewi, nya, keun wida masih keneh aya kuring. Anggap wi dulur atawa kulawarga anyar. Sigeot maah siga karunyaun pisan mangsa nempo paroman si Suta anu katembongna siga anu poharana langsana teh. Nuhun, Yot. Sora si Suta semu dareuda. Sanggeus ungguk di barungku imut, siga anu teu asa-asa Dewi, gancang bae Sigeot maah ngarangkul si Suta, anu kiwari geus ngajirim jadi dedegan budak anu pohara kasepna. Si Suta maah tibang bisa ingsreuk-ingsreukan sarta ngetlakeun cimata mangsa Sigeot ngarangkul sarta ngusapan tonggongna teh, da ari rek malik ngarangkul maah teu bisa, bubuhan sapasang leunggeun jeung sukuna masih keneh ditalian ku rantai beusi. Saleupasna tina rangkulan Sigeot, buragiru bae Kitanggul Sewu maah manglaan keun rantai anu nalian si Suta. Tetela eta rantai teh lain rantai biasa, da sanggeusna diudar teh langsung ngiles teuing ka amana. Ki, ari Allah teh saha, jeung musyrik teh naon, tanya si Suta. Anu tayona maah hayang ngeun nyaho kana kekecapan Kitanggul Sewu nu samemehna. Engke wilamun geus rineh ku aki di bejaan. Ayeuna maah mending oge urang ngadeuhus heula ka Kanjeng Prabu Purwita. Ditembal kitu teh ari si Suta maah malah reet ka Sigeot. Anu diretna gancang ungguk. Sok sanajan henteu kungsi kedal ucapan, tapi teu-teup Sigeot maah siga anu hayang ngayakinkeun, yen ku Prabu Purwita oge moal dikukumaha. Sanggeus si Suta daekeun diajak madep ke arah Japurajaya, harita keneh tiluanana carengkat, sarta keluar ti eta rohangan. Dua prajurit anu keur jaraga di jero, nepi ka apa tingkarung mangsa nempo Sigeot jeung Kitanggul Sewu anu ngurunyungna dibarengan ku dedegan budak anu pohara kasepna teh. Wajar ari kitu teh amaah, da asalna oge eta budak teh eweuh di eta rohangan. Teu kudu loba tatanya, jaraga wising benar, ceuk Kitanggul Sewu, mangsa salah saorang prajurit katembong karek engap pisan pikeun nyarita. Langsung ngabetem Dewi eta prajurit oge ari geus dikitukeun maah, sarta anu saterusna tibang bisa molohok nempokeun anu tiluan, mangsa naringgalkeun eta rohangan. Dua prajurit anu keur jaga luareun rohangan pangberokan oge teu jauh beda, nepi ka apa tingkarung mangsa nempo si Suta teh. Tapi, teu sempet tatanya, da Kitanggul Sewu guragiru ninggalkeun dirina. Ki, abdi mah moal ngiring ngadeuh heus ka Prabu Purwita, margi aya hiji perkara anu kedah sanggalna dicarioskeun ka Ema Nurmala, ceuk Sigeot dina sajeroning leumpangna. Yot. Si Suta neuteop Sigeot. Sok wi maneh mah milu jeung Kitanggul Sewu, da moal nanaon Prabu Purwita oge. Sanggeus amitan Dewi ka anu duaan maah, guragiru bae Sigeot ninggalkeun Kitanggul Sewu katut si Suta. Teu lila antarana, antukna maah Sigeot anjok ka hareupeun rohangan pangreu-reuhan Nyi Dangding, alias Nyi Mas Nurmala. Barang sup ka rohanganana teh, Nyi Dangding oge keur nyampak di dinya. Teuing kabeneran atawa teuing geus nyahoeun, da ari Sigeot maah bisa nembuskeun panempona.
Doning maneh Ari Sugan teh milu jeung Raden Satria. Apalun kana perkara arinditna Raden Satria jeung Jang Jaya Sigana maah matak Nyi Dangding ngomong kitu teh. Henteu, Ema carape. Ema parantos tuang. Geus jeung opor daging hayam. Ngeunah, bisa ngolahna teh. Si Giot tibang imut. Gek, di hareupeun eta nini anu ku dirina geus dianggap kolot sorangan. Emma. Aya nu bade dicarioskeun ka Emma teh? Nyape ku ya tuh? Teu kungsi diengke-engke diui, geus kitu maah barabat weh si Giot nyaritakeun wangkongan dirina jeung si Ujat, anu nepikeun talatah tinu jadi guruna. Sajioning keur ngaregepkeun caritaan, Nyi Dangding maah mindeng kurang kerung katembong nate. Kumaha maksudna tuh eta teh, nya? Teu ngarti sama sakali ari Ema maah, ceuk Nyi Dangding, sareng sena si Giot cacarita. Nya eta atuh, Ema. Giot oge teu ngartos, da ari henteu narajang badana maah bade narajang naon. Sok sanajan kasebutna ka anu jadi salaki, tapi daema oge tacan kungsi ari nyaksian kana sakabeh kasakten Kakang Prabu Anom Luhung maah. Buktina wi, ngagunakeun pusaka andelanana oge, teu bisa ari Ema maah. Pikeun sakedapan maah si Giot tibang neuteuk bari semu unggut-unggutan. Yeuh, cekelan wi atuh yeuh pusaka teh ku hidep. Sugan wiari jaga maah bisa ngagunakeunana, ceuk Nyi Dangding, sanggeus nangusiwel ngaluarkeun kujang emas tina jeroeun bajuna. Ah, alim, Ema, da eta mah hak Ema. Heu hak Ema, ngan ku Ema dibikeun ka hidep. Da percuma masing dikeu-keweo ku Ema oge ari henteu bisa ngagunakeunana maah. Asalna maah si Giot oge kekepehan embungeun narima, pajar teh leuwih hade dipasrahkeun ka Jang Jaya, anu geus puguh aya kokocoran getih ti Prabu Anom Luhung. Tapi, Nyi Dangding maah leuwih percaya ka si Giot anu nyekelan eta pusaka teh. Antukna, sanggeus dipapaksa wae maah si Giot oge teu burung daekeun narima. Hatur nuhun atuh, Ema, ku Giot dirawatan, nya. Enya, pe. Sugan wiatuh ari dicekel ku hidep maah aya mangpaatna. Seja pamit bae, Ema. Giot maah bade nepangan Ema sareng bapa. Ka alun-alun indung jeung bapa hidep maah. Oh bade disusul wiatuh, Ema. Pep bae kumaha dinya? Sanggeus amitan Dewi pikeun anu kadua kalina, gura-gura bae si Giot kalur ninggalkeun guruna. Saleosna si Giot teh,
Ari nyidangding maah ngadon hulang-huleng siga anu keur meres pikiran. Sanggeus lumayan lila antarana, kadingi aya anu keketrok dibarengan ku uluk salam. Sajeroning nembalan salam, nyidangding gancang cengkat, sarta buragiru ngojengkang ngadeu keutan panto. Barang bae teh, geus ngajanteng saurang prajurit. Aya naon? Nyidangding gancang nalek. Hapunten ngawagel, Nyi Mas, diantos kasumpinganana ku Kanjeng Prabu di rohangan utama, tembal eta prajurit, kalayan nembong keun kaajrih anu pohara gedena. Oh nya, heug. Geus kitu mah gancang bae eta prajurit teh amitan. Ari nyidangding, kalayan katembongna siga anu buragiru, ngagedik muuru rohangan utama, sejanohonan pangangkir Prabu Purwita. Barang seroka rohangan nu dituju, rada kurang kerung nyidangding maah mangsa neu teup dedegan budak leutik anu diukna sakorsi jeung Prabu Purwita teh. Saha eta murang kalih teh, Kanjeng Prabu? Tanya nyidangding sanggeus rengkuh mere panghormat. Sok, calik heula. Ge, nyidangding digigireun ki Tanggul Sewu. Ari nyidangding geus merenah diukna maah, pok bae Prabu Purwita oge nyarita, dibarengan ku nepakan tak-tak si Suta, ieu murang kalih teh si Suta tea, Nyi Mas. Si Suta? Nyidangding nepi ka gigisik, siga anu teu percaya kana tetempoanana. Muhun, Nyi Mas. Saparantosna dilandongan ku Jang Geot, si Suta teh tiasa mulang deui kana wujud asalna, sarta sadaya tatuna ogi dumadakan ilang teu sakara-kara. Geus si Geot deui wae anu nulungan teh, gerendengna nyidangding, satengah ngomong ke adirina sorangan. Sumuhun, Nyi Mas. Nembe teh si Suta oge sasanduk ka sadayana, pedah parantos ngabarubah keun di ieu karajaan. Saparantosna ditalek, tetela ari saleresna maah ieu murang kalih teh mung dimangpaat keun ku Nyi Mawar Ireng nu janten guruna. Cik. Asa panasaran abdi maah, Kanjeng Prabu. Lain gancang nembalan, Prabu Purwita maah malah ngareret ka aki Tanggul Sewu. Anu direkna gancang unggup, sarta barabat weh nyarita keun itu iuna. Kurang ajar si Mawar Ireng teh. Nyidangding siga nu keuheul, sareng sena ngaregepkeun caritaan ki Tanggul Sewu. Toswi perkawis eta maah, da jalmina oge parantos teu aya. Atuh ti kawit ayeuna, ieu murang kalih teh ku abdi bade diangkat janten putra. Teras Dewi, abdi teh seja nyuhun keun kamandang ti salira. Kinten-kintenna, keda dinamian sahaya murang kalih teh? Dari Suta mahtos jelas dicandakna tina nami buta. Ditanya kitu teh, pikeun sakedapan maah nyidangding malah hulang-huleng. Ari maneh geus disunatan. Batan ngajawab kana pananya raja, nyidangding malah tumanya heula ka si Suta. Naon disunatan teh? Si Suta malah kurang kerung. Hahaha, moal apa leun, Nyi Mas, darupina mah salami ieu teh tara. Oh muhun dengartos abdi oge, Kanjeng Prabu. Sok sanajan Prabu Purwita henteu cacap nyaritana, tapi nyidangding oge siga nu langsung ngarti kana maksudna. Janten nami naon kinten-kintena cocok sareng ieu murang kalih teh, Nyi Mas. Aji, wi. Kumaha kira-kirana, maneh daek dinganan Aji? Ditanya kitu teh si Suta maah gancang unggeup, malah maah paroman deu ngeutna oge siga nu bungah.
Tahti semet ayeuna maah, hidup ganti ngaran jadi aji. Sameme di Islam keun, isukan orang sunatan heula, nya. Kumaha di sunatan teh, Kanjeng Prabu? Dataunya ho uing maah. Hahaha, engke witanya keun ka Kitanggul Sewu. Kitanggul Sewu, Jung, sina dahar heula si aji teh, terus sina reuro. Mung nuang daging atah si aji maah, Kanjeng Prabu. Daging atah? Sumuhun. Tuangeun anu dipanggorokan oge malah diantep. Nya kumaha carana wi atuh ari pikeun sahuelaanan maah. Nu penting, diuteungna sina kausian heula. Tapi, ari karokna maah kudu dididik sina ngadahar-daharun anu guyub jeung lolobana jalma. Unjuk sumangga, Kanjeng Prabu. Geus kitu maah gura-giru bae si Suta dibawa ku Kitanggul Sewu, ninggal keun eta rohangan. Saleosna anu duaan teh, wangkongan oge lumangsung Dewi kalayan pohara pisan uplekna. Urang tunda heula kayaan di Karaton Purajaya. Ayeuna, sampeur kayaan di karaton anu liana. Tapi, lain di Karaton Walanggeni, ieu maah di hiji karaton nu sejen Dewi. Dina mangsa harita, Kipatih Bangkarjaya jeung abdi dalem Mangkuranda, keur parearea omong jeung nu jadi raja katut puluhan abdi dalemna. Lamun pihak Muara Jati embung mantuan numpurkeun Karajaan Purajaya, mangka ieu karaton baris diubrak-abrik ku naga kuputan Prabu Ruswana, sarta akhirna bakal dikawasa. Tapi sabalikna, lamun daek mantuan, mangka bakal pohara untungna. Sabab, wewengkon anu asalna Karajaan Watu Bolong, jadi milik Muara Jati, Ceu Kipatih Bangkarjaya, kituna teh bari dibarengan putu tunjuk ka anu araya di eta rohangan. Tetela geuning, Kipatih Bangkarjaya jeung abdi dalem Mangkuranda teh keur araya di Karaton Muara Jati. Lain perkara untung atawa rugi, tapi kaula maah teu hayang ngalegaan wewengkon kakawasaan ku jalan salah. Komo ari kudu milu ngajajah Purajaya maah asaera parada, sabab raja oge geus kawentar ku kahadeanana. Sajabat ieu eta, kaula maah henteu percayain Prabu Ruswana mibanda pusaka pamruh naga. Hahaha heuk, ari hayang bukti maah. Mangkuranda, sagancangna bejakeun perkara ieu ka Prabu Ruswana. Unjuk sumangga, Kipatih. Abdi dalem Mangkuranda haget nembalan. Geus kitu maah gura-giru bae abdi dalem Mangkuranda meureumkun sapasang panonna, ditarempokeun ku raja jeung puluhan abdi dalemna. Burinyai, jelek. Teu lila antarana, sanggeus aya cahya beureum anu ngaburinyai teh, dihareupeun abdi dalem Mangkuranda ujuk-ujuk ngajenggelek hiji jirim anu pohara pikasiunanana. Bejakeun ka Kangjeng Prabu Ruswana, yen raja sudah sora butuh bukti ngeunaan pusaka pamruh naga anu dipimilikna. Abdi dalem Mangkuranda gura-giru mere parentah. Sanggeus nyembah heula, harita keneh eta jirim robah Dewi jadi cahya beurum, sarta anu saterusna maah ngabelesat ninggal keun eta rohangan. Nempo kitu, eta raja anu tetalangarana maah Prabu Sudasora, tibang silih reret jeung nu sejenna. Hahaha, hayu urang ka alun-alun pikeun nempo buktina. Jeung lamun kekahrek ngabangkang kana pamenta Prabu Ruswana, mangka musibah anu baris katarima, Ceu Kipatih Bangkarjaya, sanggeusna ngagaggah heula. Kipatih Bangkarjaya ngomong kitu teh, pikeun sakedapan maah Prabu Sudasora jeung puluhan abdi dalemna teh tibang silih reret Dewi bae. Tapi, kalayan kajurungku rasa kapanasaran, antukna maah sarerea oge teu burung nurut, ngalabring muru palataran alun-alun, anu pernahna aya di hareupeun wangunan karaton.
Enya geus lumrah, kabeh karajaan oge bogaun alun-alun, anu pauntung teung karaton. Sanarepina ka alun-alun, boh Kipatih Bangkarjaya, pon kitu Dewi Prabu Sudasora, duanana oge ngadon pabetem-betem bae, siga anu hoream pikeun nyarita. Sok mindeng seuri sinis Ki Bangkarjaya maah mangsa nempo Prabu Sudasora semu gudad gadeut ka adirina teh. Lamun ngabukti, rek kumaha ketak urang. Teuing puguh gebingung, da jelas-jelas salah ari kudu milu ngajajah karajaan batur maah. Enya. Bisa gigireun eta, tangtuna oge bakal nimbulkeun korban anu pohara lobana balukar tina peperangan teh. Kitu diantarana wanggongan sababaraha abdi dalem, sajeroning ngadagoan bukti anu keur anti-anti. Raah. Sanggeus ngadaragoan sakitu lilana, antukna maah hawar-hawar kadenge sora anu pohara tarikna. Sarerea oge meh bareng taranggah. Hahaha, tuh, daratang. Kipatih tutunjuk ka awang-awang. Lain Dewi patingrarenjakna Prabu Sudasora jeung puluhan abdi dalemna oge, sabab enyawi, di awang-awang teh katembong aya 3 naga anu pating surup, sarta mingkin lila mingkin ngadeu keutan ka apalebah dinya. Ari Kipatih Bangkarjaya jeung abdi dalem mangkuranda maah malah patinggaragak siga anu ngareunah pisan. Raah. Seot selepung. Sanggeus persis pisan aya di luhureun alun-alun teh, 3 naga meh bareng pating sirorot. Tapi, teu kungsi napak kana lemah, da anu saterusna maah marumbul Dewi ka awang-awang. Kitu jeung kitu nepi ka aya sababaraha kalina, sarta antukna maah 3 naga teh pating surup ngajauhan. Boh Prabu Sudasora, pon kitu Dewi jeung puluhan abdi dalemna, nepi ka asarepa nempo kanyataan kitu maah. Hahaha. Kumaha, masih kenerek ngabangkan kana pamenta Prabu Ruswana? Ki Bangkarjaya ngareret ka Prabu Sudasora. Teu langsung nembalan, pikeun sakedapan maah eta raja teh malah hulang-huleng siga nu bingung. Tapi, kusabab ari nolak maah geus pasti bakal jadi musibah ka pihak karajaanana, antukna maah Prabu Sudasora oge teu burung nyanggupan pikeun neduanan pamenta Prabu Ruswana. Waktosna seep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum si paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di komen, atanapi di share manawi masih aya keneh nu resepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Ka anu gareulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja. Mangga dangukeun carios nyambung bentang pasantren. Nu tos sarepuh gengadangu carios ieu maah bakal kabawa asa ngora Dewi. Kangge nu resep cerita silat. Mangga dangukeun amjar lawan raja bangsat sareng rawarontek di channel YouTube Mang Augustin.